Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan carita anu judulna Sasakala Situ Sukarame. Ditutugan Gunung Salak aya situ anu kacida endahna. Katelahna Situ Sukarame. Pernahna di Kampung Sukarame, Desa Parakan Salak, Kacamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Eta situ dipager ku leuweung damar, diturus ku kebon pines. Belah kulon mayak pak kebon enteh satungtung deuleu. Belah kaler pasawahan upluk aplak, paselang ku pilemburan gugunclukan. Ari Parakan Salak teh hiji wewengkon anu aya di Kabupaten Sukabumi belah kulon nu tepung jeung Kabupaten Bogor. Watesna ngan saukur kahalangan ku Gunung Salak. Urang Walanda zaman harita nyarebutna De Pak Ander Salak, anu hartina taman nu aya di handapeun Gunung Salak. Pedah salah dedengean ku urang dinya jadi neulah we Parakan Salak tug nepi ka kiwari. Ari Sukarame nyaeta ngaran lembur nu aya di punclut tonggoheun eta situ. Baheula mah leuweung geledegan. Anu mimiti ngababakan eta lembur nyaeta Ama Sadarina pingpinan Tentara Mataram. Lembur nu asalna leuweung ti iseun teh jadi rame. Da Ama Sadarina muka paguron elmu kajayaan. Kukituna neulah we jadi Kampung Sukarame. Nurutkeun carita, Sukarame teh tempat tepungna 7 walungan. Tuan Hola pangawasa Parakan Salak zaman harita boga angkeuhan hayang ngabendung eta walungan rek dijieun talaga paragi lalayaran. Pokna teh, "Hei inlander, Salak kebek. Siapa di antara kowe semua yang bisa ngabendung eta walungan akan ik kasih hadiah besar dan pangkat nu luhur." Jep harita nu aya di dinya jempe taya nu nyarita. Tapi teu lila aya salah saurang jalma anu ngacung nyaeta kokolot lembur nu luhung ku elmu nu ngaranna Ki Ama Mules. Pokna teh, "Punten tuan, sim abdi bade nyobihan ngabendung eta walungan." Ik ingin siapa nama kowe? Siapa nama kowe? Ceuk Tuan Hola semu nyereng. "Abdi anu katelah Ki Ama Mules." Ceuk Ki Ama Mules tatag pisan. "Ki Ama Mules, ik kasih waktu 1 bulan. Lamun jarak sabulan teu beres, ik kasih hukuman beta kowe
Kitu cetuan hola bari ngaleos. Ti harita Ki Ama mules ngamimitian digawe. Ari digawena tara ieu ti beurang, tapi sok ti peuting. Sing horeng Ki Ama mules digawena dibantuan ku balad siluman. Dina waktu sabulan pagaweanana geus meh beres, tapi anehna bendungan teh urug deui. Ki Ama mules bingung teu manggih tungtung. Antukna menta bantuan ka lanceuk sapagurona nyaeta Ki Ama Imor ti Sela Jambe. Matak oge ulah rumasa gagah Ki Adi. Anjeun rumasa kungsi nandasa. Ceuk Ki Ama Imor bari melong. Rumasa Ki lanceuk, kuring teh kungsi maehan orai hideung. Dabongan ngantengan bae basa kuring digawe. Tembel Ki Ama mules. Isi teu apal. Eta orai hideung teh ngaranna Ander Cahaya. Rajana siluman anu ngageugeuh eta tempat. Ayeuna pamajikanana Dewi Purbasari menta tanggung jawab hayang dikawin ku Ki Adi. Kumaha sanggup? Tanya Ki Ama Imor. Sanggup Ki lanceuk. Tembal Ki Ama mules. Teu mikir deui. Sanggeus dikawin, Dewi Purbasari mere pituah ka Ki Ama mules salakina. Lamun talaga hayang beres, kudu diparepehan ku orok kembar urang bule. Eta pituah ditepikeun ka Tuan Hola. Puguh we Tuan Hola bingung. Tapi tekung silila katingali marah mai bahri pok nyarita. Kamu Tuan mules, kamu punya perotan. Itu syarat, itu soal gampang. Asalkan kamu punya perut tidak selalu mules. Besok pagi sediakan bayi kembar. Keur parepe. Oke. Sing horeng Tuan Hola boga adi awewe ngajuru orokna kembar dempet. Tibatan jadi wiwirang mending diparepehkeun. Dadak sakala sanggeus diparepehan ku orok kembar dempet ya. Gawena Ki Ama mules lancar. Nu asalna legok Sukarame geus robah jadi talaga anu kacida endahna. Kiwari eta situ katelah situ Sukarame. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.